saya nyaeta kuduna wa ijalatul jahli nafsi an nafsihi artina ngaleungitkeun nyaeta kabaguan anu aya dina diri data diri di urang teu tiasa naon bodoh bina bahkan namun cek sebagian keterangan ahli toriko ahli ayat alsan sahur nabi man aropa nafsahu faqad aropa robahu wa man aropa robahu faqad jahila nafsahu ibu gitu. Lalu kurang terang karena diri pasti terang ka Gusti na lamun kurang terang ka Gusti na apa rasa diri pribadi nate boh lamun masih kene kurang pasti asa kurang pangasana ta eta teh berarti can apa kana diri pribadi na can apa ka Gusti dan ini lamun kurang dina hakikat nama urang teh teu biasa naon la haula wala quwata illa billahil aliyyil ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu ngaleungitkeun kabodohan da urang teh tiasa naon